Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa, subscriber YouTube Mang Cecep Gorbacep anu satiasa tuhu manco di mana wae ayana. Dina wengi ayana urang neraskeun carapon tina majalah Mangle tahun 1858 nomor 13. Carpon anu baris kapidangkeun dina wengi ayana judulna Hujan jeung Awewe. Ieu yasana Bapak Ola S. Sumarna Putra. Sateacan dipedar ieu carponna sakumaha biasa ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan ka pamirsa anu tos satiasa tuhu manco ngomen oge ngalai kana ieu dongeng-dongeng Mang Cecep Gorbacep. Mudah-mudahan eta kasayan dibales ku Gusti anu Maha Suci. Amin ya Allah ya robbal alamin. Sumangga supados teu nyangkolong ting kana waktos wilujeng ngadangukeun. Di tengah poe keneh hujan ngageyar taya kendatna walungan pipireun imahna ngagulidag sarta sorana ngaguruh. Mamah ngagoler di pangkeng ngarengkolan anakna nu geus 3 poe katarajang gering panas. Geus teu dipalire ci hujan nu ting curulung ka jero imah da manehna geus bosen deui uma-ome. Atuh da meus-meus torolong ka belah ditu, tereleng ka belah dieu, rekep di dieu, cor di belah ditu. Tungtung namah kawalahan serta cul wae cai nucur cor teh sarta ngan goledag wae gigireun anakna nu geus meh teu empes-empes. Budakna teh leutik keneh pisan mun cager mah harita teh meureun keur kikilitikan kabantu budak kakara bisa lempang. Tapi harita anakna gering ari gawenangan ngalempreh meh teu usik malik bari haharegungan ngararasakeun ka nyeri tayohna mah awakna panas leuwih ti misti. Bari ngarengkolan budak sarta ngararasakeun tiris pikiran anak kumalaya ngacacang ka mangsa-mangsa ka tukang alam manehna aya di lembur ceuk gereuntes hatena. Mun kaayaan di lembur seperti bihara-bihari mah aing teh moal ngarandapan sangsara kieu meureun. Mamah memang urang lembur ayana di Bandungan ngadon bubuara neangan kahirupan dibawa ku salakina can lila kakara setengah tahun. Ari salakina kabantu jelema torojo ganti pakampungan nu teu ngambe-ngambe sakola atuh datangna ka kota teh lapur teu bisa kula-kuli nu rada gede haratina. Di lembur gawe kasar datang ka kota ge pon nya kitu keneh wae gawe beratnya eta ngabeca. Mamah remen boga pikiran hayang mulang ka lembur manan aya di kota bari hirup seuseut-seut. Da dina eueuhna oge ari di lembur mah tara nepi ka ngarandapan teu barang dahar pisan kadar sampeujeng hui-hui wae mah teu kudu meuli asaleukeun cukal cokel sedengkeun di kota bari kuli ngabeca nya ari keur mujur mah nambangan teh make sok meunang lawena sesa setor teh. Tapi dina kaayaan seperti harita waktu sapoe-sapoena langit teu boleh besem serta hawa karasana payet lain di kieuna. Duit teh estu ku hese di udagna paling untung salakina ngan menang 5 rupiah ari harga beas geus pohara undakna leuwih luhur manan hahargaan di zaman Jepang. Mawa 6 rupiah ka pasar teh mani teu mahi keur kana saleteureun-leteureun acan tara dipikir uyah tarasina mah biasana mah dina usum ngijih kitu sok mucekil oge hasil ngabecana teh tapi pohara anehna harita mah muatan teh ku hese. Poe harita salakina estu kupik kamelangeun indit tengah poe wanci sareureut budak masih keneh can embol-embol aya oge rasa timburu dina hatena. Boa-boa bapak budak tapi katimburu hatena dibantah ku pikiranana. Ih bak palias teuing
Unggal aya nu ngagede gisada nu lempang kalabah gobokna mamah ngorejat serta gura giru muru lawang, tapi hol lain biasa mah manehna tara dedepeun kitu masing salakina indit subuh balik tengah peting oge da geus biasa tea. Tapi harita lantaran gentong pabeasan geus ngelentrung serta anakna gering parna hatena tagiwur lain di kieuna. Mana mikiran keur daharna mana anakna kudu diubaran nu tangtuna ge merlukeun duit sedangkeun salakina nu memang hiji-hijina harepan bet ampleng-amplengan sakitu memeh jung diomat-omatankeun. Pepeje ulah kamalina nya Kang, perlukeun heula balik mun geus meunang duit. Kitu ceuk mamah memeh salakina indit. Tapi da salaki aing mah jelema bager tara cala curu cara lalaki sejen asa piraku lamun nepi ka taeun teh. Tapi teuing ketang da manehna ge jelema kitu ceuk dina pikirna. Tapi papadaning kitu oge keukeuh ceuk dina pikiranna mah yen salakina jelema hade. Tapi naha atuh bapa budak teh ampleng-amplengan teuing. Teu ingeteun kitu ka budak atawa moal kitu cilaka mah. Rupa-rupa pertanyaan nu rajol tina hatena tapi teu leh dimohalkeun dimustahilkeun keukeuh wae ceuk angkeuhanana yen bapa budak jelema bager aing geus nyaho ti budakna. Sabot mamah keur hulang-hulang mikiran salakina nu teu embol-embol kadenge aya nu kaketrok kana panto sarta pupuntenan. Buru-buru ngorejat serta muru kalawang da manehna wawuh ka eta sora batur salakina nusok ngagentenan beca nu ditari ku manehna. Brai lawang dibuka. Kamana ari bapa si Ujang? Ceuk mamah. Teuing kamana atuh? Da bieu teh nganitipkeun ieu we ka uing pangnepikeun cenah ka pamajikan uing rek nambangan deui. Nenjo nu ngasongkeun duit mamah bungangang tapi barang ditengetan poharahan jiluna dan nu katarima teh ngan 3 rupiah sarta pokna. Ngan sakieu ieu teh atuh dah hese pisan hese nyai. Leos wae eta jelema teh indit kari mamah ngahulang sajongjongan dina lawang bari ngaracak duit rupiah anu 3 lambar teh. Manehna bingung lain di kieuna atuh datong borok keur mawa budakna ka klinik dalah keur meuli dahareun ge teu satengah letereun acan. Lawang dipendetkeun deui terus wae nyamperkeun anakna nu harita geus seuseut ngambekan acan. Celongok wae budak diciuman bari nyarita kawas nu pingartieun wae. Sabar Ujang, kek marek usaha. Anakna digalentoran deui bari dibaseuhan ku cimata. Geus eueuh deui jalan sejen jalu. Mamah kakarata kana wadah pakaian kop nyokot baju kabaya pucuk cau sarta samping lereng koneng urut salakina mawakeun kawin 3 tahun ka tukang. Rap wae disalin neuteup diri dina enteung leutik nu nyelap dina bilik terus diwedak sarta biwir dibeureman. Breh wae manehna petepung jeung hiji awewe nu sawantara tahun ka tukang jadi panyileukan sarta jadi papaseaan bujang-bujang urang lembor. Najan geus rimbitan sarta geus boga anak, mamah memang tegep keneh ngan awakna rada kuru kabantu loba mikiran teuing kabingung sarta rada kurang barang dahar. Aya setengah jamna manehna ngajak ngomong ka baturna nu aya di satukangeun enteung teh gegerendengan wae. Aing ceuk dina hatena kapaksa usaha sorangan moal hade ngantep budak beri panonna cari nakdak. Sanggeus ngarasa sugema dangdan sarta nilik maneh antep-antepan kop kana cindung sarta kojengkang nyamperkeun deui budak. Celengok wae budak teh diciuman deui bari teu boleh ragragan cimata. Sabar Ujang, anaking kek ma urang neangan rezeki isukan urang ka kliniknya. Budak disimbutan budak mendeleng ka indungna kawas nu hayang nyarita bibirna kunyem-kunyem. Mamah antep-antep netep budak nu geus sakitu kuru jeung piasna dicium deui. Jut wae manehna turun ti imah sarta ngaleos ka jalan gede manehna ngiciprit leumpang bari teu boleh luak liok bisi salakina datang. Teu kungsi lila lar aya beca kosong disidik-sidik heula bisi salakina. Sanggeus tetela yen lain ku manehna dieureunkeun. "Kamana Neng?" ceuk tukang beca. "Kamananya?" Mamah nanya deui. Kawantu manehna bingung kamana nyapi inditeun. "Oh, sae atuh," ceuk tukang beca deui.
bangununya hopisan serta nu ngartikeun maksud mamah eta tukang beca teh geus biasa nari kaum hawa ari peuting. Celak wae mamah kana beca serta dius dibawa indit nguruh hiji gang nu rada kawilang anggang serta paroek ngan tiba kasinaran listrik jalan nu reyem-reyem. Hiji wewengkon nu kakara harita katincak ku mamah hatena ratu sarta mamah make aya karateg hayang balik deui ka imah ingat ka anakna sarta kadeleueun wae beungeut salakina lian ti eta manehna ngarasa era ku dirina sorangan wae. Tapi ras deui kapabeasan ras ka anakna nu beungeutna kanyos sarta kuru aki ngajangjawing bari ratu sarta seseredetan hate oge maksakeun maneh mamah ngalaksanakeun niat ti heula anakna kudu cager sedengkeun jalan cager taya deui iwati kudu dibawa ka dokter sedang ka dokter kudu make duit ari duit ngan aya hiji jalan kitu ceuk pikir mamah. Geus pohara simpena radio ge geus taya nu kadenge di jalan-jalan gede sarta gang-gang nu reyem-reyem geus teu katenjo aya jelema rentang-rentang. Hiji-hijieun beca nu narik muatan awewe papaliwat jeung beca nu ditumpakan manehna sakapeung-kapeungeun kadenge sorating cikikik seuri leutik ditema kununya kakak nada handap sora lalaki jeung awewe anu meunang kabunga hawar-hawar ti lebah jongko cikopi urut manehna kadenge nu ngacapi mirip nu ngawih. Mamah rek balik dina kutangna nyelap duit puluhan sababaraha lambar kabehna aya 150 rupiah. Memang lain jumlah saeutik pikeun mamah malah ceuk rarasaanana kakara harita-haritana manehna nyekel duit sakitu gedena cukup keur dahar 2 mingguan sarta cukup loba keur nyagerkeun anakna. Manehna atoh dume anakna baris katulungan tapi disagigireun ka atoh teh hatena mah tetentrem meus acan malah ratu sarta marudah lain dikieuna. Kawang-wang wae kumaha piambeukeunana nu jadi salaki mun pareng nyahueun yen manehna milampah nirca. Memang hiji kalakuan nu teu kaniatan ti anggalna mamah ngarasa dirina dosa ka awakna sorangan sarta dosa ka salakina. Tapi beteung perlu dieusi sarta anakna kudu dibawa ka klinik sajongjongan manehna aya pikiran. Biheung teuing salaki aing ge tukangeun mah nya kitu wae teu beda ti lalaki nu kasanghareupan ku aing dieu. Tapi piraku ketang kitu ceuk geurentes hatena. Beca beuki ngadius sarta angin peting tambah ngahiuk mamah pupurungkutan awahing ku tiris tekung silila jol wae ka hiji jalan gede lebah pengkolan gang nu berasna kagowokna. Beca disina eureun jut mamah turun sarta babayar. Sampur deui enjing neng ceuk tukang beca. Entong Kang. Ngarah matuh we. Mamah teu mirosea deui leos wae ninggalkeun tukang beca nu masih keneh nyarita sarta teu boleh neuteup ka manehna. Rurusuhan manehna lempang muru panganjerkanana teh nepi ka golodog breh wae katenjo yen lawangna melenge sarta hula belob katebak angin. Memang teu dikunci tadina ge ngahaja ngabaktaan bising salakina datang reket mamah mukakeun panto sarta cat wae unggah. Mamah ngagebog dumeh di jero teh geus nyampak aya salakina tapi salakina ngan tiba ngareret sarta pokna. Mah, tas di mana? Geura tah budak. Nyaritana kitu teh bari nunjuk ka budak nu harita geus ngajapapang teu empes-empes panonna meletet. Muka henteu, peureum henteu. Geus teu ngiceup-ngiceup sarta teu katenjo dadana oyag. Tanda geus teu ngambakan. Gabrug wae mamah ngarontok budak nu nangkarak baeud sarta cerik bari lolongseran anakna dikeukeuweuk. Cikeneh sawatara menit nu anyar kaliwat samemeh cat unggah ka imah. Manehna ukur boga sangkaan yen baris diambak ku salakina. Lantaran liara peting tanpa paidin, masih keneh aya harapan yen anakna baris katulungan tapi sapada harita barang mireungeuh anakna nangkarak teu nyawaan sagala harepanana dadak sakala sirna kawas lebu dina batu nu sirna katiup angin. Bari ngeukeubuk budak sarta cerik lolongseran masih bisa mamah nyarita pegat-pegat. Da maneh anu kitu teh indit kamalinaan teu ingat ka budak tah rasakeun kumaha ari geus kieu leheung mun indit mawa hasil onaman
Ieu mah nihil geuning. Salakina nyeuna ngadenge kekecapan mamah teh ambekna ngagidir, memang geus ambek ti tadina. Ti barang datang ka imah nyampak pamajikan eueuh ti tadi keneh manehna geus nyonyoren peso, da moal antap warah deui. Ngandek gejos wae ditebak, ceuk pangjurung amarahna. Tapi ret manehna nejo budak sarta pamajikan nu keur cerik lolongseran nafsu nu keur ngagugudag teh dadak sakala leungit, pareum kawaseunu kaceos cai ukur kaluar kecap. Dari manehna sakieu geus peuting mana budak gering, tas di mana atuh make ninggalkeun budak. Di luar hujan ting paralak deui serta angin beuki ngahiuk, sora cikap pundung ngagulidag patema jeung ting kerekekna dapuran awi. Ti jero gowok antara seakna angin, antara kerekekna tangkal awi jeung gulidagna cai walungan, kadenge sora mamah midangdam beri teu boleh nyebut-nyebut ngaran budak sarta ngawak-wak nyarekan salakina. Tamat cenah ieu pamirsa puseur parahyangan. Sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.